Ku bismillah di kawitan namdi ngarangkai syiran kisah nate dua insan anu nuju elderan dinten-dinten nu berlalu ngimutan wenu di kolbu rasa inggal hoyong tepang reng anjeun dipika sayang dua raga nu pajauh jarak nu sesat ditempuh can pernah patepang wajah tapi kenyataan terubah karena jarak diayakeun lain supaya misakeun tapi jarak diciptakeun keur nambahan pirinduan anjeun teu kudu hariwa sebab jarak nu ngabentang jarak kur misakeun raga sanes misakeun dua rasa gogoda pasti darongkap ngaruntukeun nu diharap atau rindu nu membesar atau hubungan nu hambar anjeun tidinya sing yakin abdi di dia ngajamin anjeun sabarna kuatkeun percan teu asing seueurkeun cinta urang anu hebat rasa nu makin melekat rindu nu nambah menguat nya anu